kebangsaan. Banten. Di Banten dibeuleuh, dibeuleuh. Beak seuneuna ngarokok kene. Banten tolol jas orang Banten mah. Atuh kan orang Banten mah kos gitu. Di Bekasi paku di daharan. Paku mantap kamari kekurangan stok paku ge. Dipake lalap kapan. Di Indonesia. Masya Allah. Nah, eta itu di eta Dayak tadi. Eta di Dayak golok lempang sorangan. Set asal dikiekeun. Set. Kitu kene panas. Set lempang sorangan. Eta terketahui ku luar negeri. Nu mantak Madura sakumaha gagahna cak Gus Dur tidak ditakuti. Madura itu walaupun gagah tidak ditakuti. Jangan pun orang luar negeri, orang dalam negeri saja tidak takut sama orang Madura. Mah, eta cak Gus Dur ngomong ke situ. Tapi yang sangat ditakuti adalah orang Jawa Timur, orang Cirebon, nomor satu orang Banten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alal awali makana tepi ngatasa gaul kang awala yuqaddal Raden Pataen ya Walid biwaladihi kalawan sebab mataini kalawan sebab mataini anak Walid wazimin lan kepir kang bangsa walau mata fadiyatun lan lamun mati ya qati' fadiyatun maka iku dia walau qatala lan lamun mataini ya wong jaman ingwong akeh kutila maka den pateni ya wong biwahidin kalawan kang suwiji walil baqina diat lan iku tetep kadue kang kari kabeh utawi sakeh diat utawi sakeh walau afa waliyuhu lamun ngahampura sapa waline maqtul bimalin kalawan harta wajaba maka wajib ia amal wasaqatul qisas lan logor opoh qisas wa yuqtalu lan den pateni ya qatil dan kalawan den haddan kalawan den urang masih keneh nyaritakeun tentang hukum qati'it thariq sanksi-sanksi anu ditibakeun ka para garong para begal setelah copet, pamalingan, penggasiran, perkorupsian beres tinggal garong-garong anu ngagunakeun kekuatan tenaga. Di Indonesia mah alhamdulillah copet aya. Maksudna jang sakadar pangreuncem nagara aya.
copet teresep malik teresep deui pamalingan atuh loba boro-boro sanagara sakota sakecamatan saimah ge kadang-kadang pemajikan leungit kongkoro pamalinganana atuh si eta nyaho-nyaho mawa anak eta loba di urang sok urang lamun zarah ke tempat pangzarahan eueun nu menta-menta sepieun teu betah ngan lamun aju dipaksa malik teresep deui jadi kudu aya we hiji dua budak laletik mah jang pangreuncem di makom terasa makom teh aya nu ngageugeuh namun aya nu menta-menta gitu kene di negara mun nu korupsi teresep nuhun dararae korupsi bupati teh saeutik anu korupsi teh bahasa batur bahasa urang maling jadi nuhun ka para bupati nu daek maling gubernur nu daek maling nuhun maksudna ke di akhirat urang iring-iring inilah bupati kita yang dulu memimpin kita ternyata horenganan bacokok urang iring-iring urang aduh deres bupati polisi abri diiring-iring ka neraka pantes kiai diiring-iring ka neraka moal ngan moal aya paling hiji 2 3 4 5 6 7 8 aduh Gusti Allah sabab sorga mah lain jang kiai lain jang abri lain jang polisi jang muttaqin uiddat lil muttaqin kiai takwa surga janji Allah polisi takwa surga janji Allah ngan pangneangankeun polisi nu takwa pangneangankeun mun aya deuk dipake jimat abri nu takwa aya siapa suka jusuzon aya pastilah aya ngan abri nu takwa bupati nu takwa hues cek bupati sia ka aing bae pugu kiai ge hese aing ge sarua hese kiai ge hese sarua kiai ge hese komo dia datang orang kulon dah dia mau ka ngambek bae rombongan ngaing ge hese tuh komo dia nu jelas mayu urang introspeksi diri lain endek ngabukakeun aib-aib tapi jangan memecahkeun hati urang supaya urang bisa kontrol diri jaga lamun di akhirat status urang bupati haju dirantai isin tetah jang introspeksi ka diri nukuari urang di bapak-bapak di bos-bos aing ke urang dirante ku anak buah dideulekeun isin teh nukuari urang di ajengan-ajengan kiai haji dais juta umat 1000 umat sabeheung umat engke urang dirante pan ai bupati mah misalna polisi pak ke neraka ya pantes coba Kipudoli kemana? Mang Gading dirantai kan. Dek nyusul Haji Fendi kan tuh bagus. Nah iyalah maksudna jangan introspeksi yu urang bebenah diri ulah sampaikan kajaga di akhirat urang digusur
diasupkeun ka neraka jahanam. Kuari urang nu pernah ngalakukeun maling tobatan nu encan mulayan ulayan bebener ulah maling nu mantak urang ngaji ge nyadar diri urang hayang nyaho hukum-hukum Al-Qur'an hukum Allah coba sih hukumna kumaha ngaji. Urang lamun ngaji jeung kiai parte moal beres sebab niatna ge lain deuk ngaji. Kiai di Golkar lain niat ngaji lain. Di PDI mah komo mah lain, di PKB lain. Sangkilang nu di panggung ge bejana lain ngaji. Ya setengah ngaji lah. Nah, mantap moal nyaho kana hukum-hukum nu asli. Urang nganyahokeun hukum nu asli jang bekal hirup urang. Hayang salamet urang fid dunya wal akhirah tuh. Lamun maling geus aya sanesobeun sarikoh potong leungeun katuhu saepek-epek. Maling deui kadua kali potong deui suku kenca sadampal. Geus dikaluarkeun dinasehatan ai praktek maling deui leungeun kenca sugan teh mah deuk eureun maling deui ya suku katuh copet pemalingan gasir korupsi seperti eta lah. Tapi lamun garong malai Zaid ngabegal di jalan nyetopan kendaraan pedagang-pedagang kopilah-kopilah tanpa pula pilih nyetopna ngandalkeun kekuatan baik sorangan jarang garong sorangan nyana ngandalkeun kekuatan rombongannya adu kekuatan. Nah, ieu mah lamun beunang ku nagara setelah dicek bener nya sok ngalakukeun pembegalan seperti eta sangsina sakaligus nya nama potong leungeun katuhu berikut suku kenca sakaligus. Lamun nya masih keneh ngagarong keneh beunang deui leungeun kenca jeung suku katuh. Masya Allah. Lamun sanksi Al-Quran iya sanksi syara iya hukum iya dilakukan di Indonesia asana polisi areueuh leungeunna abri areueuh leungeunna loba bupati eueuh leungeunnan jeung gubernur termasuk kiai. Kiai sih cenah maling di mana? Duit sholawat tilok dikaluarkeun kabeh ya tuh ala kadar tuh batu. Nah maling bantu di mana babari mudah-mudahan kurang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah tina penyakit maling keluarga urang, pemajikan anak incu urang mudah-mudahan dilindungi tina penyakit maling. Tatangga urang, karabat urang mudah-mudahan ku Gusti Allah dilindungi tina penyakit maling. Negara urang, pejabat-pejabatna mudah-mudahan dilindungi ku Gusti Allah tina penyakit maling jeung korupsi. Di akhirat urang salamet kabehan kan ngeunah kiaina
Bupatina gubernurna kabeh kasalalorga rakyatna kabeh pedagangna pejabatna petani ka sorga beuh manda teuing indahna meureunana ngomong mah kahayang urang geus kitu tak kahayang ya tinggal mudah-mudahan kuari lamun aya begal ngahadang di jalan aiheg begitu dihadang teh sajabat ti hartana dibegal dicokot nyawana dibunuh masya Allah 2 lipat kabair nya harta dirampasnya nyawa Gusti Allah geus ieu mah meujeuhna boga kalakuan teh nya maling nya ngagarong nya ngabunuh molongpong ka malawang molongpong sama geus halang kamu tinggal lolonja bae jebu cak urang tapi Allah makan lain kadang di dunyana kadeleuna garong orenganan barang maut jadi wali ka sorga di dunyana kadeleuna kiai imam mama diajengan-ajengan barang maut teu mawa iman ya neraka aya eta kibar siso aya eta kibal ambin bauro mentak sia ulah bangga urang ku sebab jadi kiai sehingga mengusungkan diri paring urang bersyukur Gusti alhamdulillah abdi dibere ku Gusti titipan ilmu sehingga nyaho ka Gusti tetepkeun Gusti ka nyaho abdi ka Gusti paling urang kitu. Nah tapi kan contoh-contoh seperti eta garong ngagarong Tuan Syabdul Qadir sakaligus jadi wali kabeh deuk kumaha deui teh urusan Allah. Urang deuk kumaha teu sedihna ketika Kangjeng Nabi ngalayat kanu ngurus Kangjeng Nabi Abdul Muthalib begitu sakarat deuk sakarat Kangjeng kan kadinya cak Kangjeng eueuh deui hiji-hijina bahasa nuku kaula bakal ditulungan jaga di akhirat syahadat mang wayahna maca syahadat 2 kalimat syahadat engke ku kaula bakal ditulungan jaga Abu Jahal sok sambarangan menyaninggalkeun agama nenek moyang urang lah Muhammad mah budak kamari tamat ieu makan agama urang neuleuh kakatuhu aya Kangjeng deuk baca 2 kalimat syahadat ditoel ku Abu Jahal blakenca is agama karuhun neuleuh deui kakatuhu ja bener di jero hate mah agama Muhammad teh saendek-endeukeun kan maca 2 kalimat syahadat toel ku Abu Jahal diset-set bae nyadek ninggalkeun agama nek manghos kumaha 2 kalimat syahadat ceuripan Kangjeng teh ngarumas masya Allah nungurusan abdi Gusti mun ceuk bahasa urang mah teh gateng Gusti atuh ti leutik abdi diurusan ku anjeunna bisa jadi kieu teh kapan sabab urusan anjeunna musikin deuk nyerang teh kapan nu ngahadangna teh kan anjeunna secara zahir nu nyalametkeun teh anjeunna tapi Gusti make jeung henteu dibere bisa ngucap 2 kalimat syahadat turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Muhammad innaka la tahdi sanjana anjeun teu bisa mere hidayah man ahbabta ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta sahabat walakinnallaha yahdi may yasha tetapi Allah nu mere hidayah hak peto Gusti tah mah prerogatif Gusti mantak urang alhamdulillahirabbil alam jauh
masa urang kakang jeung 14 abad nu silam tapi informasi datang ke urang teh hese beleke iman jauh negara urang Indonesia ke Mekah mesti naik kapal laut baheula sabulan belah dia setengah bulan ku udara 12 jam ayeuna 9 jam betapa jauhna tetapi hidayah datang kawan. kemenang salah saeutik hidayah anu geus nempel di jero hate urang kakarak ahok nistakeun saeutik ge berangkat kabeh Mun teu ditahan makan nini. ngan ditahan bae ulah can wayah ulah mun kamari kiai kabeh siap Atuh kosong nagara asana istana pindah istana di Beleuman ngan ditahan eta naon eta teh berangkat tina hidayah teu kuat aing mah ngadenge penistaan teu kuat aing mah ngadenge pencaci makian terhadap Al-Qur'anul Karim ditarohkeun Jawa jeung teuing aing mah paeh gen penting menang ridho Allah ini bae ge berangkat aki-aki dek berangkat ngadon kari di ditu mulai teh sia mah lain lakon sia ieu mah eta neuk bae cek nini resep bae cenah deuleu polisi karasep cek cenah teh sia mah lain demo buru dek bobogohan tapi berangkat tina hidayah mal bisa katahan lamun kamali teh diulah-ulah ku polisi beak ujianna ngan masih boga perhitungan kek nanaonan heulanan kek nanaonan heulanan kaula nah ieu lain masalah demo berangkat jeung teu berangkat tetapi mahalna hidayah ja polisi ge ceurik hatena mah sabenerna polisi boga iman percaya ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah percaya ka Al-Qur'anul Karim sanajan nyana berangkat ke halangan di itu nurani nama ceurik iman atuh deuk kumaha moal bisa kahalangan sanajan nyana ngahalangan kade itu sigana ngahalangan nurani nama cerik Gusti nasib abdi teh kieu padahal mah abdi teh percaya jeung abdi teh ieu teh keheul greget abdi teh ka jelema anu nganistakeun tapi aya dina lingkungan tugas abdi teh mantak eta teh satu sisi nyana teh iman ka Allah di sisi lain nyana tugas ayo siap berangkat tak patonggong-tonggong antara tugas jeung nurani polisi teh kos kitu mantak loba nu kana neraka ge eta kos kitu polisi mah loba nu kana neraka insyaallah loba nu kana neraka eta masalahna ai urang mah pan teu bisa mah siap bae tapi kan polisi mah teu bisa aing tugas ya geus kumaha urang mah pan lamun leuleuh biduan goblok teh si biduan tolol polisi mah pan ngahalangan pengamanan ini harus diamankan atuh sia ngamankeun ge ulah neuleuh ka ditu atuh enggak bisa dong cek yang harus dilihat ini bagaimana muternya kan polisi tapi kan lawan polisi negara acak-acakan dalam negeri kumaha lawan polisi tanu batak urang mah geus sakieu bae urang mah nuhun ka Gusti Allah urang kabehan di negara Indonesia masih keneh dilindungi ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kakara kukula dicaritakeun jalan ceritana. Ya polisi gitu jauh. Teu jauh jangan tugas. Kamari tah saha anu ngendalikeun abdi saha anu ngendalikeun polisi atuh teu jauh sarua we polisi dihandap sapira. Berangkat. Tahan, jangan. Jangan mah sapira kebodongkol. Jawa saha tah nu ngendalikeun engke bakal da nu kolot mal kaburu bahkan kuari teh geus ngomong deui gaib-gaib di istana jika di istana urang mah gaib lain sambarangan di istana urang mah atuh seluruh istana ge bogaan gaib nah gaib istana geus mulai kuari ngomong deui teu betah diarentepan ku penghuni istana nu ayeuna deuk kumaha coba tah beuki rame deui bae kan engke cicena kumaha kiai engke ieu ngaji bae heulanan macem-macem bae
tah ieu mah kakara gaib istana geus mulai hareudang deui berarti kan teu senyawa tinggal kiai be tugasna ngadoakeun kumaha mestina sangat berperan di Indonesia kiai ulah disangka henteu berperan kemari berangkat para santri jeung para kiai nu nutup nu nahan kiai keneh bae pikir urang nu berangkat kiai nu nahan kiai sebab nu ngendalikeun ge kiai saat ieu kuari geus mulai deui bae tantangan ka kiai sebab gaib istana mulai geus teu betah deui badatang deui bae ka kiai cak kipu dole ja eueuh ka aing mah lain kiai sia nya nama muludan rajaban alang maksud aja eueuh cenah cak kieu engke bae cenah mah nyaho beres iyalah Indonesia teh bisa sembarangan di Indonesia macem-macem di Indonesia nuku kula dicaritakeun Surabaya Jawa Tengah Jawa Barat termasuk Banten duh geus keur kararieu bae dak iradak gitulah sejarah Indonesia moal luhur Indonesia Belanda datang ke urang Inggris datang ke urang kuari Arab teu semata-mata datang ke urang lamun lain gerak Allah aya hikmah jeung rahasia di balik eta da ieu mah hukum-hukum Islam nagara mana kuari anu eksis ngalaksanakeun hukum Islam sebab kabeh kuari terkontaminasi urang jadi negara liberal kabeh walaupun Timur Tengah eleh urang sakieu kekalahan urang sejak dikuasai ku zaman Wali Songo 1 abad kurang kuari terus berangsur makin parah secara praktis di negara eueuh nu ngalaksanakeun hukum Islam secara total walaupun mayoritas bangsana adalah menganut agama Islam model di Indonesia eueuh masalah nu penting mah urang mah aman tentrem bisa usaha bisa ngalobaan anak bisa ibadah kalayan indah tentrem menuju Allah Subhanahu wa taala sakitu bae geus tambah negara wagayan tanggung jawab masing-masing kuari Zaid Garong begitu menang mangsa hartana sikap jelemana tembak barang dideuleuh horeng anak ceki Zaid jadi masih kholi doreng anak aing eta kumaha lamun ieu Zaid beunang ku nagara adili di meja hijau tentang kegarongan ada nyata tentang pembunuhan ada nyata nah ieu Ki Zaid teh apa dikenakeun sanksi bunuh deui walaupun ka anak ieu kan masalahna wa qatlul qati yughallabu fihi ma'nal qisas wa fi qaulin al-had jadi qati tarik anu ngebunuh yakni begal ieu engke hukumna dilindihkeun kana hukum qisas geus lamun hukum qisas hukum kemanusiaan cek sakaol hukum had lamun hukum had hukum Allah geus lamun hukum kemanusiaan mah bisa tawar menawar lamun had mah hukum Allah teu bisa tawar menawar hartina lamun memang nuturkeun kana kaul awal fa'alal awal atula yuqtalu biwaladihi Zaid teu kudu dibunuh ku sebab ngabunuh anakna sebab eta mah urusana qisas geus atuh ku sebab
kisos teh bisa dilaksanakan mulai sadara. Adapun bapak maehan anak, bapak teu kudu dipaehan. Anak maehan bapak, anak teu kudu dipaehan. Itulah kisos mah di luar daripada darah sorangan. Geus atuh lamun zaid jadi begal. Kemudian ngabegal hiji jelema, cokot hartana geus puguh tama sangsina, sungsang. Kemudian soal pembunuhanana begitu diteliti anakna cek nurutkeun kaul awal la yuqtalu biwaladi. Tetapi cekal kadua mah ieu mah had urusanana geus kulantaran had atuh tetep kudu dilaksanakeun. Paeh-paehan deui. Tergantung kumaha nerapkeunana engke di sebuah negara. Omong kosong ieu mah di jero-jero ge omong kosong ieu mah. Pelaksanaan teu aya di urang. Nu mabok sakadar dipanggil terus dibui atau interogasi bui, setelah dibui sebulan 2 bulan sogok keluar deh. Ieu hukum Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Seperti kos gitu. Terus naon bae ge di urang mah hukum teh bisa dilumerkeun make duit 3 tahun sogok jadilah 1 tahun. Lamun nu boga duit nu teu boga duit nambahan hukum 3 tahun deh 7 tahun kapohoan. Masuk gitu lah. Di Indonesia wakos gitu nyanggakeun sadaya-daya. Kalau boga hukum hakim, jaksa, polisi, ya terutama RI 1 mejeuna jang lelecehan di neraka jahanam. Inggih surah, masya Allah. Lamun engke urang digiring ti kuburan ka mahsyar, mangkading kapan eueuh nu make pakaian kabeh. Amal nutur-nutur urang kabeh eueuh nu neuleuk ka batur iwal tindeuleuk ka diri urang lantaran kabeh mikiran diri sorangan salamat apa henteu salamat apa henteu kumaha ieu pertanyaan nah engke ditangtangankan ku Gusti Allah hei limanil mulkul yaum saha nu jadi raja poe ieu. Anu baheula pernah jadi raja, nu baheula di dunia pernah jadi presiden, udang. Bangsa Pak Harto kabur, SBY kabur, kabeh. Tantangan ku Gusti Allah limanil mulkul yaum. Saha menjadi raja kuari, muncul coba raja-raja, ayo. Mengeng ke di akhirat. Ini kumaha aja, dipenta pertanggung jawab. Eta kerja di raja nomor hiji RT ge kan raja saya teh digaji henteu di akhirat diseret aduh pagrugi-rugina raja RT lamun teu bener atuh RT pendek maju nyana maju bae biasa berapa jumlah cek malaikat warga kamu? Jumlah warga saya sekitar bangsa ada 500. Berapa yang janda? Janda tua ada 15, janda muda itu mah selalu di rumah saya. Tepat karena jawabnya. Mainan saya Pak. Nah iyalah orang bagi sudah ke orang bakal ditanya kabehane kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kabeh orang pengurus jeung kabeh bakal ditanya tentang pengurusan urang. Urang sebagai bapak rumah tangga urusan pemajikan. Urang sebagai ibu rumah tangga urusan imah tangga. Terus kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Si hade urang bakal ditanya jaga ku Gusti Allah
siapkan pertanyaan-pertanyaan urang, jawaban-jawaban urang. Layuk talu bidimin tekudu dipaehan koti tarik anu ngabunuh kafir zimi walau mata lamun paeh sikoti Zaid seorang begal kemudian nyanang ngebegal dicokot hartana eta jelema tur dibunuh. Setelah diintegrasi ternyata Zaid melakukan pembegalan di samping mengambil harta juga melakukan pembunuhan, berarti Zaid harus dibunuh. Dengan keputusan hukum sanksi akan dilaksanakan eksekusi pembunuhan terhadap Zaid yang telah melaksanakan pembegalan harta dan nyawa. Maka Zaid ditentukan hari Sabtu akan dibunuh. Perbo pae Zaid perbo pae jantung kena. Wah, ieu mah Jawara masih kena lemah jantung, makanya Jawara kumaha mun eleh main bisa ngagoler di lapaknya nah itu. Jawara mah teh aya anu lemah jantung, ieu lemah jantung parah ieu Jawara. Jawara mah sanajan eleh main tetep bae ayo main jangan. Mana duitna ulah waka jaritakeun duit main sia masang heula goblok beunang sia. Jawara kakarak ge takol sia ku aing. Mal pati-pati aing ngagelar di dalam teu boga duit, buku teu boga duit cenah. Jawara eta kos kitu Jawara mah tolol. Begitu ngoprok menang itu nah hutang. Jawara mah kos kitu teu boga kaisin, teu lain Jawara boga kaisin mah. Ngaranna jelema bener. Jawara mah teu boga kaisin Jawara mah. Oh, main deui sakali deui. Begitu bangun endek menang itu. Atuh sama kenapa punya digulung gebor. Itu Jawara eta. Malah anu kumaha? Balik nya indep jang sia tak kobrok aing. Eta Jawara kos kitu. Eueuh lemah jantung, atuh lamun aju eleh lemah jantung ngahep-hep, ulah jadi Jawara tapi jadi ustad tah mah. Ustad, lamun ustad lemah jantung loba. Jawara mah tilok. Tahan uji jangan. Tahan banting. Sebab siapkan neraka Jawara. Lu ngomong lagi surga jang sia neraka jang aing. Jawara eta nu kos kitu. Langsung ngomong neraka di hareupeun aing. Mantak aing baik mabok daek zina jeung daek main ge ieu teh geus aing mah geus dipersiapkeun jang di neraka aing. Ngomong lagi kos kitu Jawara mah tuh. Mun aing neraka sepi. Itu Jawara. Itu Jawara ieu mah ngajawara ongkos salat ongkos lain Jawara mah kos kitu. Tilok salat Jawara mah. Kecuali haju tobat cara Sayyidina Umar bin Khattab. Wah kakarak. Teu beunang salah saya tika Kangjeng Nabi ge asal aya Yahudi ngomong macam-macam be ya Rasulullah dani. Kalau ngomong serahkeun ka kula kos kitu ieu. Jawara sedep eta gadegena urang. Siapa Umar ina naon teh? Geus. Lamun aya naon-naon serahkeun ka kula dani ya Rasulullah. Bikeun ka kula. Geus pada urusan beheung kula teh mah geus. Sina Umar eta. Kadang-kadang Kangjeng Nabi geus mesem sorangan ka Sina Umar. Asal aya naon-naon bae Yahudi ngomong dani ya Rasulullah. Serahkeun ka abdi nu kos kitu mah. Adrib unu kau kula tah mah beheungna. Sok aja beheung-beheung bae. Eta kan kos kitu. Jadi lamun Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Utsman, Sina Ali ngariung jeung Kangjeng Nabi. Eta rame suasana teh rame. Rame. Sebab naon? Tipe-tipe jelemana kapan? Gara-gara Sina Abu Bakar Siddiqin luar biasa, Sina Umar Jawara. Jadi kan aya nyarita jeung jelema Jawara makan rame. Rame. Kadang-kadang Sina Umar kecicing we di hareupeun masjid. Loba sahabat nyaritakeun zaman jahiliyah.
kan sarua sahabatnya nyaritakeun zaman baheula urang kena memeh urang iman bu anu urang marabok kana seksi Umar goblok sia ngomong nu karar itu teu urut aing sarua jadi rame ke Kanjeng Nabi ka dieu aya naon cak Kanjeng Nabi rame amat nah eta teh leuweuk urang di naon kitu gambarkeun kahirupan para sahabat baheula rame. Nah, Zaid ngabegal, kemudian setelah ngabegal teh nyokot harta jeung jiwana. Ternyata setelah ditangkap ku negara, prospeksi, introgasi. Setelah diintrogasi jelas bahwa Zaid adalah garong, telah menggarong harta jeung nyawa. Eksekusi, memeh dieksekusi paeh, walau mata. Lamun Zaid seorang garong paeh tanpa aya numayahan secara kisos atau had geus atuh ieu teh fadiyatun alal awal durutkeun ceuk awal kudu mayar diat tina tirkahna sebab nyana maehan seseorang tinggal di deuleu nu dipaehanana jelema merdeka atawa jelema abid lamun merdeka diat lamun abid hargana sabaraha tapi lamun nurutkeun ceuk kedua lantaran nu kadua mahad la syai nah ieu kudu boga ketentuan di negara lamun negara nantukeun lamun kos kitu teh ditetapkeun hukum kisos berarti DPR musyawarah membahas tentang sanksi begal nu ngabegal harta jeung nyawa apakah akan ditetapkan hukum kemanusiaan yakni kisos apakah hukum had langsung hak Allah dengan rame-rame di DPR dibahas untuk dijadikan poin-poin hukum. Setelah dibahas ternyata timbul hasil musyawarah pembahasan di sebuah negara Indonesia misalnya adalah kisos, maka lamun Zaid paeh memeh dibuluh kan nyana encan di kisos ku negara geus paeh teh heula diat. Lamun memang manehanana di negara ditetapkan hukum had hak Allah berarti memeh dibunuh paeh teh heula lah cek mamang teh puyeng aing mah cenah ngajegos ge ieu puyeng aing ge puyeng nu maca kumos hese keur bae dilaksanakeun berarti ngajegos ge mah teu kudu didengekeun masalah masalah kos ge mah sebab teu dilaksanakeun geus teu kudu didengekeun cak nu nundutan tuh menangan aing cek mah teh aing mah teu kudu dititah ku kiai geus nundutan ti heula cak nu hees atuh hebatan aing aduh ngarenjak bae nu nundutan sia teh kiai cenah ngomong-ngomong nundutan aing ngarenjak bae tuh walau ta'ala zaman lamun Zaid ngabunuhna lobaan aya 10 dibunuh kabeh ku Ki Zaid dibegal tahan adu kekuatan ya Ki Zaid batu besi boga Cimande boga Cikaret boga Cimande Cikaret Ciledug boga geus bangsa cician gitu. Ai Cilogok geus leuwih ti heula cenah mah. Permainan geus dikuasai ku Ki Zaid kabeh. Di samping permainan zahir, permainan batin. Disintrek ti dieu ngejungkal di ditu. Jawara eta pahara jasa. Ya Allah, ya Rabbi diurang kan loba kene diurang. Emang diurang teu loba. Ke kaulinan mereka Dayak udah disangka di Dayak
di Dayak anu kamari ribut jeung Madura teh anu mantap ka Madura kabur ka Madura emang kumaha gitu urang Dayak turun berantem jeung Madura golok nangan sakadar dikeun kedal set hiber sorangan tadu mata kurang Madura weh comeback Madura comeback wah teu kuat tuh golok dikit set hiber serangan ces kada hulu ces kada beuheung di Dayak disoting kapan ku wartawan luar negeri mantap kajet balik bahaya yang bahaya cehe ieu lamun urang diperangkeun ku ari ieu jeung Amerika ngandelkeun senjata negara urang sabaraha persen kekuatan urang jeung Cina ngandelkeun kekuatan senjata urang sabaraha persen nanaonna urang mah lawan Malaysia lawan urang mah Thailand anu bangsa main bola nage henteu kudu ngasupkeun geus ngegerber di dinya mawa bola aya jang mau jang nyepak urang Indonesia tuh gitu geus atuh jeung luar negeri lawan Indonesia main bola jeung luar negeri kiper ge ka sisi tembak ka malu ujang nembak geus kudu ditahan bener teh kudu ngegedepak deui tambah setengah jam deh parahna bae nah ieu lawan-lawan Indonesia lakos karena itu urang berantem jeung Amerika moal kuat urang berantem jeung Inggris moal kuat eta mah multi urang jeung Soviet moal kuat urang jeung Australia moal kuat urang Malaysia Thailand eta jeung Korea urang teu kuat eta kan geus lain rahasia lamun neuleuh senjata nah urang moal kuat tapi lamun neuleuh karakter bangsa Banten di Banten dibeuleuh dibeuleuh beak seuneuna ngarokok kene Banten tolol jas orang Banten mah atuh kan orang Banten mah kos gitu di Bekasi paku di daharan paku mantap kamari kekurangan stok paku ge dipake lalap kapan di Indonesia Masya Allah nah eta itu di eta Dayak tadi eta di Dayak golok lempang sorangan set asal dikiekeun set kitu kene panas set lempang sorangan eta terketahui ku luar negeri nu bantak Madura sakumaha gagahna cak Gus Dur tidak ditakuti Madura itu walaupun gagah tidak ditakuti janganpun orang luar negeri orang dalam negeri saja tidak takut sama orang Madura mah eta cak Gus Dur ngomong kos itu tapi yang sangat ditakuti adalah orang Jawa Timur, orang Cirebon, nomor satu orang Banten. Eta Gus Dur kan ngomong gitu kan nyana nyaho karena kagagahan orang Banten. Orang Banten mah, ayo gerege, dibelem keluar ngerokok. Orang mah cacat, ngarambung deui. Orang Banten aya naon deui. Ngan ulah coba-coba aju kaki pudoli. Cacat innalillahi aduh komong eta mah anu hiji nama teu kudu dicacak geus innalillahi teu kudu tambah teu kudu dicacak karak deuleu dong geus ngaheap tapi Gus Dur eta ulah main-main Gus Dur bang ngomong kos gitu kan ditanya ke wartawan Gus sembarangan aja kok orang Madura tidak ditakuti bang kenapa kurang bagaimana itu orang Madura gagahnya kamu tidak tahu cek Gus Dur lihat Madura itu kan cerulit itu kan kalau digituin tanda tanya Gus Dur ayah baik Gus Dur mah tanda tanya itu kan enggak gagah kayaknya ya cuma tanda tanya doang apa iya saya ngebunuh apa iya dia mati apa iya ya enggak gagah kata Gus Dur ayah baik kayaknya sok macem-macem bae diulik bae Gus Dur mana naon bae nah mata ke Gus Dur teh sepi di Indonesia hayang aya deui eueuh kuari di NU Ki Hasyim Muzadi orang bacakeun Fatihah mumpung inget jang Ki Hasyim Muzadi pernah ka dieu nyana 3 kali bahkan 4 kali jeung sorangan kemudian nyana sangat mahabah ka dieu kula waktu kamari keur muriang ngalayat ka ditu cuman kesempatan orang bacakan ke Ki Hasyim Muzadi
mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun jeung dicaangkeun di kuburan anak, bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ye Zaid ngabunuh sekaligus 10 walau qatala jam'an. Kudu kumaha eta? Kan dibunuh mah cukup ku saurang. Apakah saurang-saurang kudu ngabunuh kabeh? Kan ngabunuh mah beneran ku saurang bae ge paeh atuh nu ieu neuk naon artina. Nah, matak cukup bae kutila biwahidin, cukup dibunuh ki Zaid ku saurang. Ai sesana walil baqina diyatu. Jang nu sasana jang sasesana dibayar diat ti harta ki Zaid. Lamun nyana mayahana sekaligus, lamun mayahana tartib tetep kudu saurang-saurang. Ieu bakeur carita pikih ieu bari jeung teu bakal dilaksanakeun. Urang mah ieu manguraikeun sote nguraikeun Al-Qur'an anu dijelaskeun ku Kangjeng nu diijmakeun ku para ulama. Urang mangan zakadar ngaji ganjaran jadi laksanakeun mah henteu walau afa wallahu a'lam.